Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 29 April 2026 masih dina suratul hajj ayat ka-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro naha anjeun kabeh teu ningali henteu tafakur Anallaha kana yen sanyana Allah azala tos nurunkeun Allah nurunkeun ti mana minas samai tina pirang-pirang langit ti luhur tina awan. Naon nu diturunkeun ku Allah? Maan tegasna cai hujan. Tah ku cai hujan eta patus bihu mangka jaradi atawa tumbuh semua tumbuh-tumbuhan fil ardu di muka bumi jadi tumbuh jadi subur. Mukhdarotan kalayan akhdar tegasna hijau tegasna hejo ngemploh. Hijau atuh datang cai hujan mata tangkalan teh rurumputan teh jadi hijau. Mukhdarotan tegasna jadi hijau. Innallaha sanyana ari Gusti Allah latifun eta anu maha lembut Allah khabirun jeung anu maha waspada Allah maha ningali mantau ka sagala oge teu aya anu teu katingali ku Allah nu dilebeting bumi di luar bumi daun anu baseuh daun anu kering anu ragrag daun tina tangkalna Allah mah sadayana ge uningan saterasna. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Lahu eta tetep kagungan Allah. Ma fis samawati naon perkara anu aya di pirang-pirang langit. Para malaikat gugusan bintang tata surya sareng sajabana anu aya di pirang-pirang langit eta teh milik Allah, dikuasai ku Allah, diatur sadayana urusanna ku Allah. Wa ma fil ardi jeung perkara anu aya di muka bumi jeung di lebet bumi sadayana ge milik Allah. Wa innallaha jeung sanyana ari Gusti Allah lahwa tegasna yakin huwa ari itu Gusti Allah al-ghaniyul hamid Allah teh maha kaya al-hamidun jeung maha terpuji. Jadi Allah teh maha kaya jeung maha terpuji. Kagungan Allah nu aya di langit nu aya di bumi urang mah ngan katitipan sementara hak guna pake sebat hirup saterasna. Alam tarona anjeun teu ningali teu tafakur anallaha kana yen sanyana Gusti Allah sakhara lakum geus ngunundukeun Allah geus ngalindeukeun Allah ngajinakeun Allah lakum pikeun anjeun ma fil ardi naon perkara anu aya di muka bumi tegasna sasatoan tatangkalan bubuahan sadayana ge pikeun nu dituang ku manusia anu aya di bumi jeung sasatoan jeung sagalana dilindeukeun ku Allah jang manusia saterasna. Wal fulka jeung pirang-pirang kapal parahu nu gede nelayan jeung bahtera anu badag kacida eta teh sadayana oge kersaning Allah. Tajri anu berlayar itu parahu bahtera jeung sajabana di muka permukaan laut fil bahri tegasna dina lautan bi amrihi kalayan perintah Allah kalayan eta teh pangersaning Allah saterasna. Wa yumsiku jeung Allah nahan kana naon as-samaa kana langit antaqoa tegasna henteu ragrag ti langit alal ardi ka muka bumi naon perkara anu di langit bintang gemintang sadayana teu aya nu ragrag al ardi ka muka bumi sehingga kapal anu keur hiber oge ditahan ku Allah eta teh sanesna mah teu ragrag ka bumi illa bi ini kajaba dengan izin Allah. Ome Allah tong hijinkeun mah aya nu ragrag di antawisna meteor nu ragrag kapal oge aya nu ragrag.
Innallaha sanyana ari Gusti Allah bin nasi kasaban-saban manusia rek kafir rek Islam rek sadayana oge makhluk Allah jeung manusia la raufur rahim eta teh yakin Allah Maha Pengasih pemberi rezeki pemberi nikmat ar-rahimu jeung Allah anu kacida Maha Penyayang ka sadaya makhluk jeung manusia anu aya di muka bumi saterasna. Wa huwa jeung ari Gusti Allah alladzi zat anu ahyakum tos ngahirupkeun anjeun. Ngahirupkeun anjeun tu asalna maot sabenerna mah sadayana ge. Summa yumitukum tuluy dimaotkeun deui diasupkeun kana pakuburan ku Allah. Summa yuhyikum terus dihirupkeun deui dina poe akhirat bikeun dihisab anjeun kabeh. Innal insana sanyana ari sakabeh manusia nu aya di alam dunia ieu lakafurun lolobaana mah kufur ingkar kana nikmat nu tos dipaparinkeun ku Allah. Jadi seseueurna atawa seueur jalma anu kufur anu teu syukuran kana nikmat nu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi urang sadayana kalebet jami-jami anu tiasa syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.